Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patapang dangu deui. Tiasa sasarengan deui saksana sepung di Jamantara ngalangkungan channel Sisma bakeko alhamdulillah dina dinten ayeuna urang teraskeun aja dongeng nu ketunda dina dinten kamari jejerna nyaetana beda dunia karya Ukok dina dinten ayeuna insyaallah neraskeun bagian anu ka-11 na. Mudah-mudahan kana ieu cara dongeng Sunda teh sing ngajantankeun panglipur kalbu pangkeparamana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di sikulakna di siklukna di sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang mulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumada ramang sadayana dina dinten ayeuna pisan pami damang mah eta pisan anu diharapkeun siang sineremina ku abahnya. Mudah-mudahan we urang sadayana sing aya dina ginanjar kawilujengan sing disehatkeun sapapaosna kitunya mitra-mitra. Sate acan ngalajengkeun ieu acara dongeng teh tong hilap mitra-mitranya mohon. Neng Mohon bah. Dia ieu bantuan apa maca euy. Oh. Mohon mitra-mitranya mohon anu tacan subscribe mangga di subscribe heula, anu tacan like mangga di like heula diserikeun ka media sosial. Anu bade ngaaktifkeun seperti yang oge mangga kantun aktifkeun